Yoy pisan. Raksa Art Production. Peuting eta kampung Cisaruni dirungrum ku poek mongkleng Kutarajeun. Siga nu dikepung ku poekna alam kubur, langit tu biasa ngabentang-bentang ayeuna mah ceudeuh. Hideung lestreng taya nu nembongan, siga lawon hideung gede nu ngabunian dunya. Kilat pating buri nyai siga oray nu ngamuk di awang-awang, dituturkeun ku sora guludug nu ngageleger. Ngagoncangkeun bumi jeung hate jalma-jalma nu boga dosa. Hujan turun ngagebret, caina murag di langit mawa hawa tiis nu nyecep nepi ka sumbalu. Nyeun saha wae hoream kaluar ti jero simbun. Sora angin ngahiung di sela-sela tatangkalan, siga sora awewe nu keur jeurik mata ketir nu ngadengenan. Di sisieun lembur, nyempil di antara kebon awi jeung lamping pasir aya pasir Kamojja. Tempat pangureban warga anu geus kasohor angker di zaman baheula. Tatangkalan Kamojja anu geus kolot ngajajar, dahan-dahana siga ramo-ramo jurig nu hayang ngorawe langit. Daun-daunna tingarugil ketebak angin, nimbulkeun sorak kresek nu matak ngabirigidi. Biasana eta tempat teh sepi jempling, ngan ukur sora jangkrik jeung tonggeret nu kadenge. Tapi peuting ieu alam siga nu milu ceurik, cai hujan ngamalir siga walungan leutik di sela-sela padu. Ngaguruh mawatan heubeurem nu ngalembereh ngabanjir liang-liang cacing. Di salah sahiji gunungan taneuh heubeurem nu masih keneh baseuh, di juru belah kaler aya gerak anu teu ilahar. Eta kuburan teh anyar keneh, padung masih keneh pageuh nangtung kalayan ngaran Adnan bin Sarya. Ditulis ku cet hideung nu mimiti luntur kabaseuhan, kembang-kembang nu ditaburkeun saminggu ka tukang geus layu. Warnana geus robah jadi coklat buruk, paburanta katarajang angin. Taneuh kuburan mimiti oyak, mimitina lalaunan, jiga aya sasatoan nu ngaliang di jero. Tapi lila-lila oyagna beuki tari. Taneuh beureum nu berat ku cai hujan mimiti beulah. Sora papan padung nu potong di jero liang lahat, sorana nu sakuduna moal kadenge ku ceuli manusia. Cai hujan nu nyampur jeung taneuh beureum ngaburial kaluar, siga getih nu muncrat tina tatu. Can bae uring kudu balik. Sora eta hawar-hawar, beura jeung serak siga sora ti jero guha nu pangleutikna.
kasilep ku sora guludug, tapi aya tanaga goib dina eta sora. Leungeun nu geus kotor ku taneuh jeung getih garing ngorawel kaluar ti jero taneuh. Kuku-kukuna nu hideung jeung panjang nanceb kana jukut base. Urat-urat dina leungeunna ranteng. Nemongkeun tanaga nu lain tanaga manusia biasa. Tanaga nu lahir tina kapeurih jeung dendam. Kalayan usaha nu matak nyeri ningalina, sosok eta hanjat kaluar tina liang kubur. Bajuna nu tina kaen kapan geus ruksak, kotor jeung soek di sababaraha tempat. Ngabeungkeut awakna nu geus kaku. Beungeutna nu pias geus teu boga rupa nu bener, pinuh ku tatu jeung taneuh sarta panonna molotot neuteub kosong ka arah lembur, tapi pinuh ku seuneu dendam nu ngagolak. Warna beureum siga bara seuneu. Adnan geus balik, jantungna geus tengah hanca, getihna geus tiis, tapi kekuatan amarah jeung sumpahna ka alam geus ngahudangkeun manehna. Manehna nangtung, awakna ngadeg-deg lain ku tiis tapi ku nafsu nu ngagolak. Di tukangeunana kilat nyamber tangkal kalapan nepi ka tutung, nyangan sosokna sakedapan. Adnan si mayit hirup mimiti ngalengkah ninggalkeun liang kuburna nu molongo siap nagih janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina acara dongeng Sunda Kiraksa anu ayeuna bade ngadongeng nu judulna Mayit Hirup. Karyana Mas Iksan. Sanajan fiktif, mugia ieu tiasa ngawakilan lembur-lembur di tatar Sunda anu masih keneh nyekel pageuh kana adat jeung kapercayaan ya. Jadi dongeng ieu teh jang simbol perlawanan alam kana kasarakahan manusia anu ayeuna nuju digemborkeun ku Gubernur Jawa Barat nya Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi. Kurang kudu ngajaga lembur ya, ngajaga alam. Lamun alam teu dijaga, hutan nirak-rak geus puguh we. Bakal loba bencana, bakal loba mamalana. Soklah urang kawitan wae dongeng Sunda Kiraksa anu judulna Mayit Hirup. Urang gaskeun. Isuk-isuk hawa di kampung Cisaruni karasa tiis pisan. Halimun ipis masih keneh nutupan jalan satapak. Nyieun jarak tempongan saukur sababaraha meter. Panon poe siga nu hoream nembongan. Mang Ujang tukang ngarit nu geus kolot, lempang bari ngangidig mawa carangka. Manehna biasa ngaliwat ka sisi Astana Pasir Kamoja. Mun rek neangan jukut di Tegalan Kidul. Da di dinya mah jukutna harejo tur subur jukut gajah cenah. Tumen tiis-tiis teuing poe ieu. Asa nyocok kana tulang. Gerentes Mang Ujang bari ngomean sarungna nu meulit dina beuheung. Leungeunna ngaleper saeutik.
Manehna ngarasa aya nu merhatikeun ti balik halimun. Parasaan teungeunah nu nyieun bulu punduk narangtung. Sora manuk ciung ti kajauhan nambahan kakeueung. Basa manehna nepi ka sisi astana, lengkahna ngadadak eureun. Jantungna sacoplok deg-degan tarik pisan. Panonna molotot ningali ke arah makam nu anyar kene. Gusti Nu Agung. Naon ieu teh? Mang Ujang ngadeg-deg tuurna leuleus teu bisa digerakeun. Kuburan Adnan nu kamari sore masih kene rapih gunukanana, ayeuna geus ngaligowong taneuhna acak-acakan ka mana-mana. Siga aya sato galak nu ngoreh ti jero, papan padungna patulayah di luhur, malah aya anu potong jadi dua siga dipotong ku kakuatan gede. Tapi nu matak muringkak bulu punduk jeung nyieun beungeut Mang Ujang pias, taya layon di jero liangna. Kosong molongpong, ngan aya sesa kain kapan nu nyangked dina akar tangkal. Teu lila mikir, Mang Ujang balik deui, lumpat ti paparetot bari ngagorowok ka tengah lembur. Beungeutna pias siga mait, napasna ngahegak, senal jepitna pegat sabelah tapi manehna teu malire. Tolong, itu di astana. Jurig Adnan. Gorowok Mang Ujang hareupeun warung bijah nu geus rame ku ibu-ibu balanja sayur. Warga nu keur ngaropi jeung balanja ngareret kabeh. Bijah hampir ngaragrageun centong sangu kana baskom sayur lodeh. Pak RT nu keur maca koran di teras imahna gura-giru nyampeurkeun. Aya naon Mang Ujang? Nanaonna nu lumpatan kitu, siga nu diudag bagong. Istighfar. Mang, eling, sing tartib. Tanya Pak RT bari nyekel tak-tak Mang Ujang nu rek kapranjung nyobaan nenangkeun. Lain diudag bagong Pak RT. Itu astana. Kuburan Jang Adnan. Kuburan Namolongo. Jeung maitna eueuh. Kuring ningali ku panon sorangan. Sumpah demi Allah. Sora Mang Ujang peurak, matana bolotot saking kusieun. Leungeunna tutunjuk ke arah makam. Sakabeh warga nu aya di dinya ngarenjag. Ibu-ibu silih cekeleungeun pating harewos beungeutna sarua piasna. Innalillahi, nu bener Mang. Nanya aya nu maling mahit zaman kiwari. Ih, duh, ulah dipake pesugihan. Zaman ayeuna mah sagala bisa kejadian. Keur syaratnya gig meureun. Cek etih bari nungkup sungut panonna rodat reret sieun. Teu lila warga ngabring muru ka pasir Kamoja. Dipingpin ku Pak RT jeung palebe. Bener wae kaayaan kuburan Adnan matak pikabetaheun jeung pikasieunun. Taneuh beureum nu baseuh ngabarak di mana-mana. Liang kubur eta siga sungut buta nu calangap, poek jeung jero. Astagfirullah. Ieu mah aya nu ngagali meureun Pak RT.
Sugan aya nu maling kain kapan keur syarat nomor togel? Ceuk Cecep pamuda pangangguran nu sok nongkrong di pos ronda bari luwak liuk sieun nyekel leungeun baturna. Palebe nu kakara datang langsung jongjon maca doa sakedapan. Manehna neuteub lila kana tapak-tapak nu aya dina taneuh baseuh. Tapak suku tapi tapakna aneh. Siga tapak suku manusia tapi ramo-ramona nyakar kana taneuh jero pisan jeung arahna. Lain bapak-bapak. Sora parebe handaruan tapi tegas. Nyieun warga Jempling. Ieu mah lain di paling di luar. Di arah tapakna tingali gundukan taneuhna. Taneuhna ngahunyud di sisi luar. Tapakna ngarah ka leuweung. Ieu layon kaluar sorangan ti jero liang. Manehna nerekel. Angin kahiliwir mawa bau taneuh jeung bau sejen nu nyengat, bau hanyir getih campur bau kembang kamboja nu layu, sarta aya saeutik bau walirang. Warga mimiti ngarasa hoream cicing didinya lila-lila, maranehna mimiti mundur lalaunan, silih seredan hayang buru-buru balik. Di imahna nu mewah, lurah jana nu kakara hudang sare narima ieu beja ti hansipna. Mang Udin bari jeung ngadeg-deg manehna apal pisan adnan teh geus dipastikeun paeh samemeh dikubur. Manehna sorangan nu ningali anak buahna miceun maid adnan ka jurang samemeh kapanggih ku warga. Moal mungkin. Gerentes lurah jana bari neuteub kana jandela nu nyanghareup ka leuweung. Piring eusi sangu goreng dihareupeunana teu katoel. Kesang tiis mimiti ngucur dina tarangna. Jelema nu geus paeh mah moal bisa hirup deui. Ieu pasti gawean si Darta jeung si Asep. Rek nyeun aing sieun. Rinyana hayang males dendam. Awas ya. Tapi manehna salah. Di balik rimbuna tatangkalan leuweung larangan, jauh tina panempo manusia, sapasang panon beureum keur neuteub ka arah imahna. Napasna berat ngaluarkeun haseup bodas dina hawa tiis. Sosok eta nyekel tangkal kai nepi ka kulit kaina ruksa ku kukuna. Sapoe ti sapra kajadian kuburan Molongo, warga Cisaruni mimiti ngarasa tegenah cicing. Kaayaan lembur nu biasana rame nepi ka peuting ayeuna mah jam 7 geus sepi Jempling. Panto-panto imah dikunci pageuh. Janela-janela ditutupan ku hordeng rapet. Sora anjing babaung ti kajauhan nambahan ka keung peuting. Sorana melung-melung panjang siga nu ningali makhluk goib. Saban peuting bau kembang Kamboja jeung bau taneuh baseuh sok ngadadak kaambe di sababaraha imah warga.
Nu paling parah mah di sabudeureun pos ronda jeung jalan satapak nu nuju ka leuweung larangan. Peuting katilu Asep jeung Darta, dua sobat Dalid Adnan keur hirupna kabagean jatah ngajaga di pos ronda. Maranehna duaan ngarasa ting puringkak. Pos ronda nu biasana jadi tempat ngawangkong ngeunaan bola atawa politik ayeuna karasa jiga penjara nu nungguan ponis. Kopi nu disuguhkeun geus tiis, teu katoel-toel acan, haseup rokok Darta ngebul, tapi leungeunna ngaleper. "Sep, maneh ngambet teu?" tanya Darta bari ngusap beheungna. Panonna rurat reret kaluareun pos ronda nu poek ke arah kebon awi. "Ngameun naon? Bau kopi? Atawa bau baku maneh?" jawab Asep pura-pura tenang. Padahal manehna ge nyaho naon nu dimaksud ku Darta. Ulu punukna geus muringkak ti tadi ge. Asa aya nu niup beheungna. "Lain euy, bau taneuh. Jiga bau Adnan basa di mandian. Jeung bau kembang malati tapi campur bau bangke. Bau nu matak sebal. Bau nu lain tina dunya urang." Sora Darta ngageter. Manehna mindahkeun posisi diukna jadi leuwih deukeut ka Asep. "Perasaan urang teu ngeunah ieu, Sep. Balik yuk ah. Hus, ulah sagawaya hari ngomong. Pamali nyaritakeun nu geus eueuh. Mun urang balik, saha nu ngajaga? Anggur mah urang main domino yuk, ngarah teu tunduh." Asep ngajak bari ngocok kartu, tapi leungeunna oge milu ngaleper. Kartu sababaraha kali ragrag tina leungeunna. Aya sora nu ngetrok dihangkai pos ronda, launan tapi jelas. Sora kai diadu jeung beunat teas siga kuku nu diketrokeun. Asep jeung Darta silih pelong, jantung Asep ratug tutunggulan. Di luar pos ronda, poek mongkleng lampu tempel ngan ukurnya ngan saeutik. Eueuh sasaha di hareupeun pos. "Saha eta?" Darta ngagorowok, sorana rada dareuda, nyokot pentungan tina kai jati. "Mun maneh jalma, kaluar. Mun jurig, ini sia. Ulah ganggu kami." Teu aya jawaban ngan ukur sora angin nu ngaguruh ngoyageun daun cau. Tapi samar-samar kadenge sora lengkah suku nu berat, siga sora suku nu diseret dina taneuh. Berat jeung pincang. Marengan sora napas nu ngahegak berat.
Darta ngawani-wani maneh nyorotkeun senter ke arah sora. Cahaya senter nembus halimun nipis. Di ujung jalan deket rungkun awi hawur, nangtung hiji sosok. Bajuna bodas kotor kutane soek-soek beungeut tutup ku buuk panjang nu acak-acakan jeung pinuh ku leutak. Adnan. Darta ngaharewos. Turna ngadadak leuleus, senterna ampir murag. Manehna apal kana baju eta, baju nu dipake mungkus Adnan. Sosok eta lasan ngalieu, gerakanna kaku. Sanajan kataram ku poek, Darta bisa ningali kulit beungeut nu geus ruksak, dagingna siga nu leupas, jeung bibirna nu nyenghel nembongkeun huntu nu hideung. Hiji panonna geus eueuh ngan ukur liang hideung nu ngaluankeun gerti. Balikeun taneuh aing. Sora eta serak jiga sora tina jero sumur. Garing jeung pikasieuna. Bau bangke ngadadak nyegak kana hirup. Hampuranan. Hampura. Kuring teu bisa nulungan maneh. Kuring sieunan. Ulah ganggu kuring. Asep ceurik bari mundur nepi ka tonggongna nempel kana tihang pos. Barane ngajual indung urang. Sosok Adnan maju salenggah. Sorana siga ngagerem pinuh ku nyeri. Jangan jana waktu geus deukeut. Utang gede dibayar gede. Angin ngagelebug tarik pisan nepi ka lampu tempel di pesrona pareup. Asep jeung Darta meulila. Maranehna lompat ti kudawat ninggalkeun pos ronda. Poho kana tugas jaga, poho kana sendal, poho kana sagalana iwal ti nyalametkeun nyawa. Maranehna lulumpatan bari jikir sabisa-bisa. Sora seredan suku Adnan masih kadenge nuturkeun di tukang. Nyieun peuting eta jadi peuting pang panjangna keur maranehna.